Nabi Ibrahim alaihi salam teh jalmi sosok tubuh seorang rasul anu memang gemar berkorban. Ratusan domba, ratusan sasatoan, malah cek dina kisah mah ngarebu sapi onta anu dikurbankeun ku Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Digoda ku setan. Asa kacidat-cidat teh Ibrahim pengorbanan teh cek Nabi Ibrahim. Boro-boro hartana di dikuringna ge Allah disuhunkeun ku Allah bari keur kamaslahatan urang engke. Harta ti Allah disuhunkeun dikembalikan ke Allah bari jang kuring deui ke di akhirat dirina ge kuring panu Allah ieu teh mencet budak orang mamasalah buat lo nah make jeung diriweuhkeun make jeung dipeditkeun make jeung dikoretkeun. Saur Nabi Ibrahim boro-boro harta kuring mun teh mah boga anak lalaki kudu dikurbankeun erek asal tibah Allah.